Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abdi Muhammad Nova Rega Rafiadi di kelas 10 MIPA 8. Abdi hoyong nyaritakan dongeng anu judulna Rengit Sok Disadana Ceuk. Zaman baheula aya hiji karajaan nagara rengit anu diratuan ku rengit awewe. Eta nagara teh pohara beungharna kacida. Tentara nagara gah kitu deui patihna anu satia. Sang ratu kacida gindingna pakaianana harurung herang ditambah make gelang jeung suweng emas, anting-anting jeung giwang emas. Mani bawa pisan pokona mah sang ratu teh dina hiji peuting keur jemplang-jempling aya hiji sosok jelema anu asup ka karajaan leungit eta. Kabeneran tentara anu jaragana teh keur sare talibra. Atuh jongjon eta jelema asup ka kamar ratu. Kabeneran ratu oge keur tibrana keur deui. Karayap eta jelema ngadeukeutan sang ratu rengit. Tuluy seuweung emas nu dipake ku ratu rengit dicopot, tapi kakara ge dicopot sabelah. Ratu rengit eta kaburu hudang manten, tuluy gogorowokan, "Tolong, tolong, tolong." Eta jelema terus langsung kabur ka luar, bari mamawa suweng sabelah. Tentara anu jaragana tuluy ngarudap, tapi eta jelema angger teu kasusun. Isukna sang ratu marentah ka tentara jeung rahayatna. Sakabeh bangsa rengit kudu nareangan suweng nu dipaling eta. Tempoan kabeh dina unggal ceuli jelema, cek ratu rengit teh. Ti harita sakabeh rengit nareangan eta suweng nepi ka kiwari. Rengit-rengit teh masih keneh nareangan eta suweng nu sabelahna. Nempoan kana unggal ceuli jelema bari disada suweng cenah. Mana tina dongeng ieu nyaeta urang henteu kedah nyandak barang-barang anu sanes milik urang. Sabab Gusti Allah parantos ngajarkeun urang supaya henteu maling barang batur. Sareng urang langkung sae nyungkeun eta tibatan maling. Sakitu seueur dongeng ti kuring anu judulna Rengit Sok Disadana Ceuli. Nyungkeun hapunten bilih aya kecap anu lepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.